Indung jeung bapa memang henteu menta, tapi aranjeun salaku anak kudu ngarti yen dina nalika umurna anu geus renta kolot aranjeun butuh kehadiran anakna. Coba bayangkeun nalika kolot aranjeunna cicing panyakit bisa anjeun sapotos aranjeunna baheula. Naha anjeun terang sakapeung nyeri anu datang lain sabab karena pikiran anu sibuk, tapi hariwang ngeunaan anjeun.
Indung jeung bapa henteu pernah ngarasa berat maturan anjeun ka mana oge. Lajeng dina umur nu geus teu ngarora deui, anjeun gampang nganteupeun kolot anjeun sorangan. Anjeun embung maturan indung bapa. Bayangkeun rasana imah nu baheula rame ku seuri jeung ceurik aranjeun, ayeuna ngadadak sepi. Asal anjeun terang, sanajan sauran telepon ti anjeun eta henteu bisa ngisi sagala kenangan anak. Kamudahan komunikasi ngajieun anjeun ngagampangkeun sagalana. Kaasup hal silaturahmi jeung indung sareng bapa, keur anjeun ngobrol jeung kolot di telepon ge eta geus cukup. Padahal dina kanyataanana aranjeun ngharepkeun ayana anjeun, ningali diri anjeun langsung. Malah tanpa cariosan ieu leuwih nyenengkeun jeung nenangkeun. Sancan anjeun bener-bener kaduhung dina nalika kolot geus eueuh. Cokot kesempatan ieu keur maturan jeung nyugemakeun indung jeung bapa di sesa umurna nu geus teu ngora deui. Sakabeh pangorbanan kolot aranjeun henteu bisa dibandingkeun oge jeung naon-naon. Sabenerna anu dipiharep indung jeung bapa lain ku materi jeung ku kasuksesan. Tapi oge pangartian anjeun ngaluangkeun waktu keur ngurus sarta ngajaga aranjeunna. Lain sakedar anjeun ngabutuhkeun kanyaan. Kolot aranjeun oge butuh. Sanajan aranjeunna teu pernah terang-terangan ngungkapkeun